Rizky coba nu lagi motor kedung didatang duit udah di bako aing harga remeh sapiring dia teh kurang ek diruntuhkeun tangga kalapa itu bisa liwat atau lagi ka imah euy runtuhkeun ku aing ka tengah jalan. Oh iyo tanggal kalapana ayo diruntuhkeun mereka bisa liwat ka imah aing. Wow. Coba juga lah imah euy. Bener. Cek mantra. Wah, saatnya berubah. Guys, ayo runtuh. Itu bisa liwat cetek kayak imah. Baju sana. Tiris itu euy. Wes lah aman ya nama. Mau bisa liwat cetek kayak imah aing. Bener. Duh, ya kumaha nyangke mun bisi aya ka dieu eta jama eta nagih euy. Minta bantuan gitu nya kasih Derry ya. Kasih Tata. Telepon si Derry mah. Halo? Den? Kayak mah euy sakedeung euy perlu. Sakedeung jeung si Tata tah. Saya perlu lah. Yuk. Saya lah. Bantuan. Duh, budak enalnya. Oi, enal dia euy. Diuk. Oh, enal deh. Ya, diuk mah diuk. Anu ngarti sate budang. Diuk lah diuk. Aya naon bener sia? Pan kieu ieu teh kayak lagi ka imah. Kumaha? Urang pancan bayar hutang. Motor biasa. Oh, heeh. Terus? Tah, urang sieun. Sieun teuing atuh. Jama samudaya kumaha deui? Jama jangkung badage ku aing di Tarajean. Sombong amat. Sieun emang euy. Lah, sieun cenah. Sieun. Lah sieun atuh aya. Heeh. Mana aja mana? Hah? Mana aja mana? Kayak gerak ka dieu. Diuk lah diuk. Cing we maneh mah tenangnya. Aya urang ieu keun tah. Heeh. Sieun euy, cingcong daguan. Heeh. Ya heula sia kudu puguh hitung-hitungan naik mere naon da aing. Mun geus diusir itu jama kudu puguh hitung-hitungan. Kayak biasa raskin jeung gading. Sia gading. Teu level atuh gading mah. Atuh naon? Mantap ngerakeun preman bere gading. Atuh naon super tak? Geus super bae super. Oh, geus super. Tapi genep batangnya tilu ewan heuh. Oh, geus bae lah. Geus. Heuh, penting mah super we. Tapi ke usirnya gampang. Sieun kuda. Andi euy saurang deui can mayar ke aing can mayar angsuran. Geus 3 bulan can mayar wae. Tagih kamari nyebutna isu, ayeuna teh tubuh ditembak. Nice, semua bener. Why?
anjing ieu jalan teh baksaatnya euy. Tinggal rezeki yeuh aing mah. Bener sih ke sirna tadi daging ku urangnya. Dikatang kakala apa dipalangkeun kiri tengah jalan. Aja yeuh tiga nanti kereta bisa liwat. Nah, mewah sebenarnya. Baru kaya di rumah leh. Ayo bos. Coba cager. Cager. Bisa ya. Ya, babaturan. Oh, baturan. Baturan. Oh, kena ulin urangnya. Ulin, Ya. Cager. Calik Pak. No. Calik. Ini kita tukar di anak sih bae ya di. Nah, bae sok. Oh iya, di handap deh. Ari ieu saha ieu meni salah ngarek ieu? Baturan, Pak. Baturan ya, Mas. Oh, baturan kena ulin. Ulin. Tuan aing mah maneh teh nyawa dekeng, pada aing ka dieu. Itu menedekeng. Mau masuk aneh. Siap nih. Barangnya ngompolnya? Ke mana? Ngompol. Ka mana? Ka mana? Ngompol Pak tadinya. Oh, sok. Baru gitu atuh euy. Ih, sieun euy. Duh, eta si tata kumaha nya euy. Lah, bodok teuing. Duh. Oi. Yo, ka mana? Ka mana tuh teuing. Tuh, yang modal. Tuh, modal makan di situ. Tuh, makan di situ. Baur. Ka mana? Itu dek. Mereka warung penanya. Warung. Kopinya rokok tadi sebab mau buka duit. Bener-bener beli nawe. Itu warungnya ya. Suan kopi. Alhamdulillah sih. Mana? Ka warung apa? Bapak yang ngopi deh. Ka warung mana? Beli kopi ya? Alhamdulillah. Mau nggak itu deh. Si Dewi apa buka? Jadi aku mau main kali tinggal bensin juga. Bantuan aing teh ngomong ka si bapak ieu. Teu kate balik deui. Aing mah rok aneh urang teh. Kumaha ini kah si Ganu bingung sih? Bingung Pak euy, ieu kumaha teu aya terusna. Ulah sok ngomong teu boga duit. Da mun emang kali tagih peribahasa ngomong teu boga duit. Tah, ieu, kan urang teu enak tanya. Kamari ku urang ditagih, maneh ngomongna cenah ke tas magrib. Tas magrib kurang ditelepon. Tas Isya. Kumaha tuh? Kapanana magrib jeung isana ge henteu, Pak. Lamun isana hageui mah meureun mayar hutang. Panjanjina ge tas Isya, tas magrib. Akhirnya lamun maneh henteu Isya, henteu magrib, berarti main hutangnya moalnya. Moal. Heuh, dipikir ku aing bener ge omongan maneh euy. Janji tas magrib kamari teh nya. Tas magrib Ditanya bayar ka bapak. Heeh. Kurang tas magrib kurang diteleponnya. Heeh. Cek mah teh tas Isya. Tah tas Isya teh eueuh kabar deui we. Da urang teh Isya. Oh Isya teu. Teu. Urang janjina ge lamun tas magrib bayar. Heeh. Lamun tas magrib bayar. Heeh. Teu magrib. Heeh. Aya kitu mah aing ge boloh atuh. Bener main bener. Geus atuh ayeuna mah kieu. Isu kurang ka dieu deui nya. Ka dieu. Heeh, tapi usahakeun sing aya duitna. Nah, salah pan. Tapi kade maneh magrib jeung Isya ulah henteu kayak aing mau dibayar deui maneh. Siap. Oh, besok kurang ka dieu nya. Siap, Pak. Yuk.